Ente gelau mah ngejo. Stres mah sukses. Tedan mal kabeli sedan atuh man. Apaan maut ngadodoh. Ning eueuh musik naman. Eta kacapi suling na gedean. Saya alasan mun poho naja nyumput buni jero datangna urang teu nyaho dengekeun man papatah ieu teh euy papatah sekali dibalikan heuh apaan maut ngadodoh saya alasan mun poho naja nyumput buni jero datangna urang teu nyaho. Eta tema urang ayeuna teh Mang Cepotnya. Eta teh lamun dina lagu milenial mah eling-eling umah. Ya bener. Lamun dina Al-Qur'an mah di mana wae anjeun aya walau kuntum fi burujim musayyadah. Sok sanajan aya dina gedong anu luhur yumput mangka la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun maot moal bisa diengkekeun jeung moal bisa hayang gagancangan teu bisa nawar lah itu nya suka siniran wae dudungan matara dibere dahar ku Mang Solehin mun geus teu inget tasok dahar cenah kitu eta teh ku soleh-solehna eta jalmi nya bah hayang awet sangu teh da di mana teu inget dahar masakna sabar jalmi eta jawe di lila masakna ge eta teh bisa kaburungesan maksudna mah sumuhun ku gratisna itu eta teh dibatur mayar sabaraha teh urangnya amit ya rombongan ieu mah ku segon hejo gratis jeung surawung sugan mari mah rombongan teh rampok goreng umur tambah cuut waktu balik beki deket nedunan janji geus pahet lir nuri upeso seukeut kartos bah ada sekali deui atuh orang umur tambah cuut waktu balik deket nedunan janji geus pahet Mang Amang Solihin anu bager anu beunghar ulah nu kasep dah henteu kasep ih mun kudu dijelaskeun wae si Abah geuleuh kunaon wah kunaon iya nu lira nuri ku peso seukeut sakara teh kitu bah kakali dia bah kartos acan kene umur tambah cuut tereh kolot siga aman beuki goreng patut beuki kolot waktu balik beuki deukeut nedunan janji geus pahet lira nuri ku peso seukeut itu bah nyeri teh bah mau teh nyeri mata kitu oge nyeri bah teh kitu umur tunggang gunung salengkah jalan ka kubur dina naskah barodong cici dakwah mah eta teh nya kumaha bah sekali deui umur tunggang gunung salengkah jalan ka kubur keke ieu tos urang lain heula cek bau ka abah teu rada teu kadenge ieu bejana geus cager ayeuna ngalih ieu golondor ibu kamana ada budak kapas silahan heula taman mepe kapas lumayan jauh-jauhan tina batur mah ceu dilentaheun irung lasuneun sareng sirit entogeun ayangnya ieu mah ceulik ketosieun kumaha teh bah umur-umur teh kitu tah tadi teh sekali di bah jadi jelema teh pan dibatas dina umur 40 tahun teh sumuhun sok di sebat-sebat jabah sering na Facebook eta teh medianya jadi aya jelema teh anu kakolotnakeun teh kalaka beuki macikeun sumuhun nepi ka salengkah direk ka surga malah make jeung ti soleda ti sodeplak
keluar tina hidayah tah nu tak perlu ngajaga hidayah teh ku cara sapertos kineng ruang riung jeung dulur jeung anu bisa diarah ilmu nah supaya tungtung hirup urang teh alus atanapi husnul khotimah nah salengkah jalan ka kubur umur tunggang gunung teh pan urang teh teu apal ilaha di mana leres kitu bah leres kudu apal teh yen umur urang teh moal lila deui hartina urang bakal carincing kitu ge nya bah dari maot mah dirasiakeun ge 3 nya bah kumaha tah hiji cenah tempatna teh bah oh leres apa urang ke bakal di mana-mana cenah bah teh nya akur milem misalkan tempatna teh teras cukrek tuh pae burilung misalkan bah Oh amal waka itu tah nu mah pae mah nu keur ngacapruk hayang lah aya nu maot di Mekah eta mah mulia matak si abah mah lamun 100 tahun deui teu kasorang ka Mekah eta maot 100 tahun mah geus ngoronak tah nu kadua mah cenah nu kadua mah oh Bang Adeng wilujeng sumping wilujeng gabung ka sepah ke urang nabuh deui malam Senin di Cikarees mu di pengersana Haji Bos Tahu yuk rupayu dewek euy nu kadua mang cepet naon nu kadua mah sanes tempat abah tapi nu kadua mah nya eta carana nah carana teh didagor ku mitoha da minantuna pikaruji teu atawa dicekek ku minantu atuh aya demi tohana Bika sabeleun aya ge mitohan nyekek minantu aya kitu ge teh mohon oh aya wae nanaon akhirna masih dicekek pecinta itu saya nu meunang gitu kayak gitu bata eta carana teh na ditembak na ditonyok na ditojos gitu nah ditetogeut carana teh nah aku penyakit gitu bah aya nu mikiran sieun maot nepi ka maot gitu aya teh rupa bekat jeung ku sieun maot di pikiran tuluy wegri nu katilu mah bah yeuh nu katilu mah nya eta sanes carana tapi waktuna ting subuh ting lohor ting asar ting magrib abah ting janari hiji waktu mah urang teh bakal dipanggil ku mantenna Iyu abah mangkani lamun nginget-nginget kana kaayaan amal hade mah da itu nu ngagodaan teh si aman tuh teu kok bener dek mah keterangan bah qotul ilmi padaiha ruksakna ilmu teh kagejet kedua pingping si jorang asli biasa dipraktekeun amang si sok gamar aman nyepot kan ke kedua pingping kagejet teh pan alah pingping hayam nah nu beureum teh lain beungeut si cepot tungkul tapi pamun teh nyekal si cepot sok itu abah lah oh tieu dalang soleh dalang kasep hayang lah yuh merukan mal aya dalang siga ieu semua satia satuhu kagarwane sadaya bintang aya nu ngomongkeun ieu merukan teh bah bade bade angkat-angkat bade mios itu boleh di sunwa atuh kening teh si amu teh bersih kandengnya ya sarana di abah geuning sok ditutur-tutur ku si amu cenah bisi aya nu ngahina cenah bagian amu ieu ngabela gitu lain wahina sieun begeres eta mah si eta sieun kicilik teh bah awak kan ulah batur eta teh kudu ngarasa bunga lamun ditutur-tutur ku pamajikan teh amang cepot tandana urang teh kasep tanah urang teh ada kasep teu kasep mah silahkan badak silahkan harimau atuh paingan tok badak tok mau Kang Amang ngomong ini tante dipurekeun geuning da mal payu deui aduh ampun euy alah aya deui ieu bah lagu teh bah cing lah hiburan hiburan oyong lagam naon bah bluk mah kieu meureun iji mangsa bakal cunuk urang hamo bisa nanduk maot tarasanuk sakit cep urang ngudup ruuk siga kuuk boga wae laguna ieu mana we ngarang lagu saya ingat cing lamun eta lagu sedih kitu di K-pop-keun cocok henteu kitu lamun di K-pop-keun kumaha tah oh digancangkeun gitu digancangkeun
Kumpul tapi waktu gini. Pag ya, dulur-dulur ya. Hiji mangsa baka cunuk urang hamo bisa nanduk moal tara demota sanuk sakicep urang hudup. Yes. Asa sedih Aye. sedih tamanya Asli nah. Sedih kelokna. Oh sedih itu teh geuning. marah kaca Hara kaca. Sari. Moal tara maot tara sanuk cenah bah sakicep urang ngudupruk. Eta ku sakicep jeung ngudupruk bah. Ya gitu bah. Eta teh. cepotnya di bahas bab itu teh kalla iza balagotit taraqi Eta abong ulam. waqila man rok. Oh sing ingat lamun nyawa geus aya dina lak-lakan. Tuluy manehna yakin yen manehna teh paturai tineng jeung kahirupan dunya. Teras ku Allah di tang-tang geuningannya. Sumuhun beres. Jago mana dukun mana anu bisa ngahalangan eta roh supaya ulah ngagolosor. Tahan. Nah, manehna geus yakin yen harita teh mangsa papisah jeung kahirupan, kasenangan dunya. Sumuhun. Sarta sakedeung deui bakal nyanghareupan kasusah jeung kasusah anu patutumpuk. Datangna hisab. Gitu we Dep. Sok sieun aing mah keburu paeh teh mawa amal hade. Mapai. Kok kai. Itu geuning nyabahnya. Da eta nyabah jadi urang teh mah bisa ngalawan sakumaha jago ge nya. Nya. Teu beunang di bawah heureun kitu. Teu meunang alawara teuing malaikat teh geus kitu gagahna. Nya. Salajengna cenah bah saur dina eta lagu Mata. mun malaikat ngagupai mangsana nyawa paturai hirup lepas tina simpai kabeh jalma ge kapapa Lain ku hadewa eta soranya mancepot. Dek. Nah, Iya, tapi titah ngalagu Mares Persis mah gore. Geura sok. Kau malah Kalukeun. mungah lain data mah tuh mendenda lain nyorok lain Galeong kana bangbung hideung. selendro mau siapa jadi mun malaikat ngagupai bangsana nyawa paturai bah hirup lepas tina simpai kabeh jalma ge kapapai tah aman kapapai itu sarua bakal pae malah. kolot kenung ora ka papainya bang. ih lagi jika dinya aman imang ngebahas pae Banyak yang nu mapai. kosiun pae zaman teh kudu gong wae hirup Nangis teh payah pasti ngerumpul pan. Ngeriu. itu bah nya malaikat ngagupai teh kumaha teh mangsana nyawa paturai hirup lepas tina simpai kabeh jalma ge kapapai bah kagiliran cenah kitu bah salajengna cenah bah cieun bandana manusia komomun ceuk loba dosa najanyingkah moal bisa rek tobat geus lain mangsa Wara asli mancepot. model harta banda bermaksud aman manya harta banda apa ditanya lagi 2 kali teman min aina aktasabahu wa mimma anfaqahu Iktasabahu. kata teh min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu iktasabahu sarman geus diganti teh bah Iya nah kaharep ganti di aya Wassalam we. Itu belikan si Mang Cepot mah dibenerkeun da lah. Dan teu belikan mah nu masaan jeung oh di abah tuh belikan mah tuh hirup jelema belikan mah madahar jeung anu kasep anu belikan mah pan teu kasep Mang Cepot mah jadi teu belikan. baik jadi gitu bah teh geuningannya heeh teh kitu salajengna cenah bah cek dina lagu ieu Syah nurek dipuntangan
nya awal lepas lalunan ditungtung lak-lakan nyeklek dina pamungkasan dina lak-lakan sinembah saha nu rek dipuntangan tah bahnya nyawa lepas lalaunan ditungtung lak-lakan abah sakarawat abah nyeklek dina pamungkasan kumaha nya abah lamun kitu naon atuh geuning di dinya mah pamuntangan cenah ecek kuring mah aya pamuntangan mah. Oh, pemajikon mararuntang pon geus sakarat teh. Muntang we. Muntang teh sok-sok derek maot mah. Sok-sok segera pae aing teu kawin deui. Lieur sing boga kasalaki sia mah pager wae cenah. Modar 10 cenah sia. Alah, Ku malaikat pa dipuji cenah beger teh. Eta teh. Dina lak-lakan padahal di dinya teh jabah saha nu rek dipuntangan pan kitu. Nu dipuntangan taya deui ing iwalji Allah Subhanahu wa taala nya eta dina lak-lakan nalika urang dicabut nyawa maksud teh la eta teh cenah urang teh kudu eling ka Allah urang kudu ngucapkeun tahlil bagi coba nya eta la ilaha illallah nalika urang ngucapkeun la ilaha illallah dina tungtung kamawatan nalika urang keur syakroh cenah eta teh dakhalal jannah. Cikumaha tah hoyong tiasa kitu teh. Ya heueuh atuh teu kudu salat siling man. Engke we geus maot la ilaha illallah sia mah dina sakarat. Alah ari ekspresina mah anggar pikasirieun dina beungeutna mah da kitu tapi ari nasehatna mah urang teh waktuna ngadengikeun ieu teh. Sumuh. Jadi kieu panginten Mang Cepotnya. Garas Aya jelema anu nyaritana capetang tapi jempe mah teu bisa gitu. Nya heueuh atuh Tempo ngadengikeun walaupun teu bisa teh. Kahayangna teh nyarita we gitu. Jadi nasehatan teh batur. Tempo manehna narima nasehat teu berat. eta teh Gitu. oh ieu nu disebut ustad Ajug teh ya beureun Mbah. Anu kopeahna buludru teh ari babendulna wajah kitu. Jeung aya nu sabalikna ari kopeahna wajah tapi mastakana buludru. Eta teh Insinyur tah. Naon teh kopeahna mah wajah tapi diajak bener babari Mang Cepot. Dituduh-tuduh kana kahadean. Tapi aya insinyur mah ustad anu kopeahna mah buludru tapi sirahna ngabletrak teuas. Manehna we asa pang benerna teh gitu. eta teh Mending kana ngadengikeun Mang Cepot. Mah. Sanajan rupana kitu ge. tong mah warupa wae atuh Bah. Sehat mah. David teh bebalan di tabat aya kasieun masuk mamawa kana wujud wae atuh. Sarua goreng lah baladna geuning kitu araheun. Pasti silih bela memeh ka urang nyerang teh. Jadi moal nyerang ka urang silih bela. Alah, ampun apa? Dilajeng ya Bah. Kana bab maot keneh terus. Maot ya Bah ya. Meh areling ge tuh Bah kana paeh. Nya. Raga geus daya nyawa digotong kana pasaran ngajugjug ka pakuburan nu ngajajab pileuyan coba raga geus taya nyawaan cenah Bah digotong kana pasaran nu ngajugjug ka pakuburan nu ngajajab pileuyan itu Bah geuning pileuyan kabehanana eun wayang lupae ongkoh cinta cenah geuning keur hirup ongkohnya cenah geuning geus hirup geuning eta teh popaeh mah Bah ka pileuyan alut-alut ke kuburan dipiceun dikubur cenah di imah ge bau sok Abah berarti eta anak pamajikan dia geuning teu nyaheun dibelaan kurang geuning tempo paeh mah kurang teu dihuapan Hargaan keneh hari naon teh bau maot mah asal urang kabek ku amal soleh
Eta geus bau hirup. Allahu Akbar. Geura sok bahas teh Mang Cepot. Bagian ngadengikeun si Abah nama. Jadi lamun urang bau paeh mah hargaan kene. Tah gitu. Tapi lamun urang bau hirup hargaan. Batur ge mun hargaan. Jelema tak itu aman, mata kudaek mandi maneh teh. Segala rupa ge da maneh teh deui bau mah tuh. Bau hirup mah bau awak, anggar batur mung deukeut. Bau ceuli. Sok bau ceuli teh mah dewe ketos. Geuningan bau hirup. Bau nabah dodong mah surajeng seungitna wa aman. Maksud bau hirup di dinya mah lain bau hirup fisik. Dari fisik mah geuning urang teh sok marani. Tapi bau ku kalakuan man. Harga diri. Jelema geus bau mah man jika mana ganger we. Jelema teh sabibir jeding geuning. Ya heueuh macak oge. Macak kudu hati-hati meureun man euy. Mumpung urang keur hirup keneh tah kade bisi bau gitu. Lawara teh geus bau hirup penyebahnya. Dah. Eta mah beda bau bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda mah man dipilih leuyankeun nya bah diabring-abring tah nu jadi patarosan da pangiten ke teh urang teh kieu bah lamun aing paeh aya nu nganteur moal ka kuburan kitu aing sorangan we ari abah atuh nya kuburan sorangan deukeut padepokan kuburan ke tukang we Bang maksudna teh da urang teh pan ari jelema hirup mah meureun kumaha gaul bah lamun jelema na loba balan loba baturan bareng amalna hade akhlakna hade beureun piraku mun paeh teh weuh nyarolatan nya bah tah kitu nya sedengkeun cenah sing sahajal mah anu paeh aman tah maneh paeh siakeun man ulah belum mah paeh atuh da bahasa Sunda paeh mah jurig Ku teh hayang bahasa naon atuh ku teh paeh wae sih teh pupus kalau miskin kayak nyebut paeh atuh zaman mah make jeung ngaku ayeuna saga jeung aku miskin iya amit amit tadina urang rek nyebut kitu teh heeh tapi aman ngaku sorangan aman mah kitu zaman mah jeung ditudung ku batur mah alah jeung aman mah miskin wae agul komo mun beunghar sama namun dia gulkeunana tuh tah sineman lamun paeh teh kitu si sajalma anu paeh man ai maot mah bahasa Arab man moal da ngewa teh nyebut sing sajalma anu pupus basana mupus bor teh si eta sok ngajar di sekolah ini mah mupus bor alhamdulillah man jadi guru dek teh euy di mana ning Mang Cepot di SD negeri Kiang Roke 2 bah tah bah mun ngalangkung ke terus tong padalang situ bah ini mah kamana nu gelo Sarman si teh aing teh batur teh sia nyebut gelo teh sia nyebut gelo teh saya pot beli gelo teh ka ajang teh wani aduh lihat lagi sajiwa teh jadi nyebut gelo ka dieu sarua jeung ka dalam dewek teh nyeuri hate atuh kai teh aya ka nyerinya alah gelo ka lain komo di beuleum nu gurubugan si Kang Cepot teh nya atuh da geus kejiwaan pan wayang usik malikna ku dalang ku leungeun bleguk leungeun saha leungeun dalang leungeun saha we nating bade leungeun amang ge wios bener salah wae saman mah da kitu bah meureunan urang teh engke teh cenah apan keun ngabahas paeh teh dek teman ngabahas wa aman contohna pan paeh saman teh paeh mana tamam paeh keun bae lah tidak kabeh eudeuh mesin-mesin teuing atuh keun bae di paeh lagi paeh cepot ya kitu atuh aman teh pupus tah kitu jeung ewa we kadengena wa aman pupus ewa nyurup nih Pak teu nyari atuh da aman mah paeh guruna alus keneh lauk ayeuna tos ngarantunkeun tuh tuh mun nyawa aman ngantunkeun tah aman teh maot cenah ieu mah ceuk beja bah itu duka bener jeung teu mah bener ya yakin aman paeh naon tadi teh can ya abah meni ridho pisan aman paeh da di dunya ge geurinan wae bae abah teh cepot teh payun tapi pengker mangga beli wa aman heula mah sim kuring mekeun mangga gayor